Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sekian banyak kegiatan ibadah di bulan Ramadan, biasana anu paling sanget teh nyaeta sahur. Keur ngeunah-ngeunah sare pek urang dihudangkeun kudu dahar. Aduh, pan sakurang-kurang nama eta teh begah. Ningali sangu teh urang geus lain hayang dahar ieu eueuh selera makan teh da hayang sare teh ya. Kunaon sih bisa kitu? Sebab urang mah teu terbiasa bangun jam sakitu. Padahal ari jalma ahli ibadah mah hudang jam 3 teh geus biasa. Sebab ngalaksanakeun qiyamul lail. Numatak salah satu hikmah disyariatkeunana sahur teh nyaeta sebagai salah satu media pikeun melatih diri supaya terbiasa qiyamul lail. Ngan hari urang mah da geus puluhan kali ngalaman puasa Ramadan teu kabawa ka bulan Syawal. Bulan puasa Ramadan dilatih sebulan hudang jam 3 lewat ke lebaran sapoe hudang 12 deui jam 5 subuh kerak hudang. Hese urang leheung kene hudang jam 5 subuh mah ketang ieu jam 7. Aduh ya Allah, wayahna bari sangeuk-sangeuk oge urang kudu maksakeun hudang jam 2 jam 3 atawa jam 4 pikeun ngalaksanakeun sahur. Margi sahur Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Araranjeun kudu salalaur sebab dina sahur teh terdapat keberkahan. Berkah jelema sahur teh. Cenah urang mah sangeuk hudang jam 2 jam 3 subuh mah mejena ngeunah sare sahur terek jam 11 peuting we atawa jam 10 peuting. Sah teu? Sah. Da teu sahur ge teu nanaon. Ngan moal meunang pahala sahur. Naon sebabna? Sebab sahur dina kitab Hasyiah Bajuri juz awal wa yadkhulu waqtuhu binisfil laili, waktu dimulaina sahur teh nyaeta pertengahan malam, berarti jam 12 kaditu, jam 12 jam 1 dan seterusnya. Fal aklu qablahu laisa bisahurin, maka ari jelema anu dahar samemeh pertengahan malam mah eta mah lain sahur disebutna, tapi ngawadang cek orang Sukabumi mah. Palayah sulubihi sunnatu, maka moal menang pahala sunat sahur eta mah. Hiji tah lamun urang hayang menang pahala sahur berarti sahurna kudu jam 12 kaluhur. 2. Cara menangkeun pahala sunnah dina waktu sahur teh nyaeta sakumaha nu diseratkeun dina kitab Fathul Muin, wa sunnah li shaimi ramadhana wa ghairihi tasahhurun wa ta'khirihi ma lam yaqa fi syakkin. Sareng disunatkeun sahur oge mengakhirkeun waktu sahur selama henteu terjadi keraguan terbitna fajar. Singkatna mah henteu sieun kaburu subuh. Ulah sampai urang keur ngeunah-ngeunah dahar leur datang adzan subuh pan eudeu riweuh eta teh. Nu matak alhamdulillah di Indonesia mah sok aya serine tanda imsak. Tah nu matak eta serine teh bid'ah eta teh. Bid'ah sebab Kanjeng Nabi mah baheula taraya serine kitu. Komo buka mah teu aya serine ngan bid'ahna bid'ah hasanah atuh. Sebab sangat bermanfaat ngabejaan waktu imsak.
bisi kaburu subuh. Nah lamun orang kerdahar pek kaburu aya serina tanda imsak, apakah masih boleh orang melanjutkan makan? Boleh, sebab eta mah sebenarnya mah serina eta mah tanda pemberitahuan bahwa sakedeung deui tereh datang waktu subuh sakitu. Jadi lamun keur ngarokok setengah batang deui kaburu ngahayang santai bae ngan kade kaburu datang subuh. Di zaman Kangjeng Nabi mah teu aya serina ngan tos janten kebiasaan Rasulullah upami saurna teh sangat dekat sareng waktu adzan subuh. Ku dekat-dekatna jarak antara sahur Kangjeng Rasul sareng adzan numatak salah satu sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu naros ka Rasulullah, kam kana bainal adzani was sahuri. Ya Rasulullah, sabaraha kira-kira jarak antara adzan sareng sahur salira? Qala saur Rasulullah, qadru khamsina ayatan, kira-kira saukuran maca 50 ayat Al-Quran. Nah numatak ku para ulama khususna di Indonesia dikira-kirakeun maca 50 ayat Al-Quran teh kurang leuwih 10 menit. Numatak jarak serine tanda imsak ka adzan subuh teh kira-kira 10 menit. Eta teh menang ngitung ulama, urang mah tinggal nuturkeun wae, ulah sok moyok sagala bid'ah. Setik-etik bid'ah nya. Nu katilu cara menangkeun pahala dina waktu sahur teh nyaeta sahurna nganggo kurma. Atawa beres dahar sangu kakara kurang dahar korma. Sakumaha dawuhan Rasulullah, ni'mas sahurul mu'minit tamru. Sebaik-baikna sahurnya orang mukmin adalah kurma. Lamun aya kitu ge, lamun teu aya mah wayah sulu walau bijur'ati ma'in. Bisa hasil eta sahur teh sok sanajan minum seteguk cai. Dah boro-boro seteguk cai urang basa bakul. 2 piring, beres 2 piring hantem deui ku kopi. Can hantem deui ku roti sagala we dihuap-huapkeun. Heula kitu teh. Ari resep kaneh dahar mah asal tibeurangna puasa we, ulah nepi ka ari dahar sahur panglobana jam 8 disuk geus kawadang deui. Wah cilaka eta mah. Nu kaopat sunnah di waktu sahur teh nyaeta wasunnat tatayyubun waqtas sahari. Sunnah make sesengitan di waktu sahur kita ulah nepi ka bararaudah dir. Make minyak heula supaya rapi urang dahar teh sengit, supaya mengundang selera makan. Beres urang ngalaksanakeun makan sahur, cuci mulut dan lain sebagainya, anu bagus nama teruskeun kana maca Al-Quran atawa memeh sahurna urang maca Al-Quran. Margi saur Allah dina surat Al-Mujammil ayat kagenep, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'aw wa aqwamu qila. Sanyanyana hudang ti peuting teh lebih tepat pikeun husu, salat ge husu,
sareng bacaan di waktu eta teh lebih berkesan. Jadi waktu sahur mah lebih tepat digunakan untuk baca Al-Qur'an, untuk tadabbur Al-Qur'an. Tah anu matak Mang Wahyu lamun bade ngambil waktu tadabbur Al-Qur'an anu bagus nya eta waktu sahur supaya lebih meresap kana hate teh. Ada cenah boro-boro maca Al-Qur'an waktu sahur mah tararunduh panonna oge. Sieun salah macana kelulungu mah aya keneh teu amalan sejen anu bagus dina waktu sahur. Aya sahur Allah dina surat Al-Imran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Lobakeun maca istighfar di waktu sahur, terus ngadoa naon anu kahayang urang rek masalah duniawi atawa masalah ukhrawi, insyaallah bakal cepet dikabulkeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Etalah diantarana kegiatan-kegiatan anu kudu dilakukan ku urang supaya waktu sahur urang bener-bener mendapatkan pahala anu berlipat ganda. Mudah-mudahan urang sadaya sing bisa ngajalankeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.